Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara dongeng para mitra di Mang Jaya Official dongeng enteng Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng karangan Rai Salira ayeuna teh nincak bagian kalima para mitra kitu nya. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian kaopat ayeuna neraskeun bagian kalima. Atur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we ayana. Atuh para mitra anu sami-sami ngabandungan dongeng. Oge para wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng ieu margi dongeng ieu nya dongeng jawara lah para wargi. Dongeng jawara nu diurus kadugalan bae nya para mitra nu diurus teh kitu. Namun sanaos kitu para mitra atuh atikan-atikanana aya para mitra nya kitu keneh nya namina ge sok aya atikan-atikanana oge para mitra aya dina ieu dongeng nyangakeun para mitra ieu dongeng karangan Rai Salira Karaman di Karang Kamulyan neraskeun dina carios Padepokan Sebaraga. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ayeuna nincak bagian kalima wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira. Ayeuna nincak bagian kalima. Mangga para mitra harita basuntama keheul ka bina-bina. Keheul kulantaran anakna Ki Jabud jeung Ki Gomar nyata semah nu datang ti Tatar Banten manehanana kalah karek bendeng gitu para wargi sadaya keur atuh bendeng atanapi pareng-hereng lantarannya kitu pada heuras genggerong gitu pada nyekel bebeneran gitu para mitra di mana pada nyekel bebeneran aduh jangan nimbulkeun teh kitu para wargi mangga urang teraskeun kumaha terasna dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian kalima. Mangga urang hanca sadinten-sadinten. Harita basuntama keheul ka bina-bina bari nyarita. Ye. Sia jerek mumusuhan ada warek ngabalan. Kacida teuing deui. Kawas barolona keur kalakuannya balagung sia. Bodoh beak kadaek. Make jeung rek Garut sagarupa deuleu. Salua we papada heuras dengeronnya. Anu elehan atuh. Kawas jeung musuh wae balina oge. Basuntama kacida pisan ambekeunana. Boh ka anakna Ki Jabud. On kitu deui ka Ki Gomar malah nu rek Garlut. Sok si Ali Hambura. Silih hambura buru-buru lancang sia Jabud Gomar sasalaman sok sasalaman sia pokna nita sasalaman kaki Jabud jeung Ki Gomar bari jeung rutret kaki Gomar jeung Ki Jabud nu masih keneh pada araramba sedengkeun ari Ki Gomar jeung Ki Jabud ditita sasalaman ku Basuntama teh anggur ting rarindat bangun anu embung sasalaman uguh we Basuntama kacida ambekeunana bari pok cumarita deui. Ceuk aing sasalaman sia. Sasalaman kadinya sok sasalaman. Jabud, Gomar. Ya, aku rek tuluy mumusuhan. Atuh lamun sia mumusuhan mah moal bisa ngawujudkeun ka hayang sia. Mun mumusuhan mah deuleu ngawujudkeun ka hayang urang. Urang teh kudu bersatu deuleu, teu meunang paburencai, teu meunang papisah, teu meunang tojainya. Kudu ngahiji sok adinya sasalaman Gomar Jabud cek Basuntama bari ngagebrak geus kitu mah Ki Jabud jeung Gomar silih pencerong tapi tacan aya nu miheulaan ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman tapi teu lila Ki Jabud miheulaan ngasongkeun dampaleungeun bari cumarita Gomar hampura dewek euy nya da goreng lamun urang tuluy mumusuhan teh lantaran urang teh minangkana mah tunggal sadulur Dabongan tadi dewek tadi nafsu euy. Lantaran sia ngahina ka dewek atuh.
Masih ingat ngaran hula dewek teh Ki Jabud jago ti mungkal poleng nu taya tanding deuleu. Ceuk Ki Jabud bari ngasongkeun dampaleung. Ari Gomar anu memang geus rada leleret tina ambekna gancang narima dampaleungeun Jabud bari jeung dirina cumarita. Aing geus sarua kudu dihampura ku dieu nya. Aing ge tadi teh napsan. Kadia lantaran teu pupugu dia neungeul kang aing deuleu. Ceuk Ki Gomar. Tah kitu aing jeung balad baju. Bunga ka aing ge. Bunga siang hiji deui mah deuleu. Ulah pabentar paham, ulah cekcok ya. Ulah cekcok ya. Pokona mah kudu ngahiji bersatu. Ceuk Basun Tama. Ngarasa bungah lantaran Ki Jabud jeung Gomar teu katutuluyan ributna. Ya, ngaing teh moal ngambek. Lamun Ki Jabud teu neungeul ka aing mah deui. Ceuk Gomar tetep mung disalahkeun. Meungeus Gomar, meungeus Jabud. Malah tadi teu kudu dipapanjangkeun urusan nu tadinya. Lantaran bisi jadi mamala pikeun urang. Ta ayeuna urang sawalakeun ngeunaan rencana urang anu rek ngarebut kakawasaan tina tangan si Diparangin. Heeh. Eta pakuon karang kamulyan deuleu. Lain rencana urang tadi, rencana dia dengan aing mah teu hayang ngarebut pakuon karang kamulyan. Teu boga tujuan kitu aing mah. Ceuk Ki Gomar nempas. Oh, rencana kula maksud ge ngan minta bantu ka nikah. Ceuk Basun Tama ngareret ka Ki Gomar keug nuluykeun caritaanana. Sabenerna mah yeuh. Sabenerna mah dewek ge geus teu sabar hayang geura-geura ngalaksanakeun ka hayang dewek. Nyatana hayang ngarebut kakawasaan kalungguhan kubu tina tangan si Diparangin. Sakaligus dimusnahkeun si Diparangin. Lantaran eta teh minangka musuh bubuyutan kula deuleu. Tapi dewek tacan wani ayeuna lantaran kaayaan ani kaduaan dina kaayaan tacan jagjag pisan. Kawasna mah sababaraha poe deui dewek kudu nahan ieu karep lantaran nungguan heula aranika jagjag waringkas. Ceuk Basun Tama rutret ka Ki Jabud jeung Ki Gomar. Ari ceuk pangrasa kuring mah jentang tue moal mangkuk saminggu deui ama. Kuring ge cager jeung Ki Gomar ge bakal jagjag sabihari-bihari ama. Ngan ieu kieu ama yeuh ama. Kumaha Jabud? Basun Tama gancang nempas. Urang teh geus pada nyaho nepikeun ka mana kakuatan ilmu jeung kasakten si Diparangin. Dina mangsa ayeuna ama mohon tong muji nu jadi musuh sia Jabud. Teu pantes deuleu. Basun Tama molotot ka Ki Jabud bangun kurang panuju anakna nyarita kitu. Minangka mah ngunggulkeun nu jadi musuhna. Tapi si Jabud tuluy nyarita deui. Heula mah lain kadinya maksudna yeuh. Kuring nyarita lain harti rek muji nu jadi musuh lain. Ama kudu ngarti heula kana maksud kuring. Ieu maksud kuring jama. Urang teh geus papada nyaho yen si Diparangin saurang jalma anu hese dirumukeunana. Jalma sakti mandraguna disebutna ge. Wa mah ge tantu karasa geus sababaraha kali urang teh teu bisa ngarumuhkeun si Diparangin. Malah sabalikna urang nu bisa dirumuhkeun ku si Diparangin mama. Tah ayeuna urang boga pamaksudan pikeun ngarurung kalawan ngarebut kakawasaan pakuon karang kamulyan tina tangan si Diparangin. Sabab ama geus bisa mibanda keris tekelan si bandara anu cenah mah keris sakti. Tapi ama papan urang teh cacanya nah bener henteu eta keris teh sakti. Turta bisa diandelkeun pikeun ngalaksanakeun kana kahayang urang atawa henteu. Tah pamagi kuring teh kitu mah ing jajal heula atuh. Jajal heula kampungan eta keris teh ama. Lantaran isi we eta keris teh teu sakumaha nu dipikir ku urang. Teu sakumaha nu digambarkeun yen ieu keris sakti. Kana tangtu dina waktuna urang ngarurung karang kamulyan batan urang ngawasa pakuon malah-malah
Bisa-bisa orang dihancurkan ku pihak nasi diperangi. Tapi itu aman mata oge. Jadi cek pamangi kuring mah jajal heula eta pakaran teh ama. Cek Jabud mencrong ka bapana. Jabud ngajukeun usul sangkan cenah eta pakaran teh dites heula atawa dicoba heula. Bah Sunta mah ge ngarti kana maksud caritaan anakna. Yen nya dirina kudu ngayakinkeun heula ngeunaan kamampuh eta keris anu meunang ngarebut tina tangan Ki Bandara waktu Ki Bandara eleh jajaten dina mangsa adu hareupan jeung pramuga. Ngadenge caritaan anakna kitu Bah Sunta mah nyerengeh bari sumari. Bener Jabud, bener pisan. Bener sakumaha caritaan sia bener. Ama memang kudu ngayakinkeun heula ka mampu ieu keris. Nah bener atawa henteu ieu keris teh sakti. Yo, salah kan adik kamu. Cerdas adik kamu. Abong anak jago atuh. Cek Bah Sunta. Ngaso heula para wargi anu mulia. Ngaso. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh Jabud barang harita dipuji kuno jadi bapana nu katelah Bah Suntama. Harita Jabud seuri ngagak-gak. Memang kudu kitu heula ama. Kudu yakin heula, ngarah urang gregreg tur ta yakin. Atuh soal cerdas mah. Atuh soal calakan mah saha heula. Apaan ngaran kuring deh. Ama si Jabud jago ti muka poleng nu taya tanding. Ceki Jabud deui para mitra sadaya. Sedengkeun Ari Gomar mah teu milu nyarita naon-naon. Dirina ukur ngabandungan wae kana gunem caturna Jabud jeung bapana nu katelah Bah Suntama. Ayeuna ama deuk ngajajal kana kamampuhan ieu keris. Nah bener ieu keris sakti atawa lain. Hayu Jabud. Oge Gomar, urang buktikeun kaampuhan ieu keris. Cek Bah Suntama. Bah Suntama tuluy kaluar ti imah bangun teu sabar. Hayang geura-geura ngabuktikeun kasaktian eta keris empu barada. Mar, ieu urang tuturkeun bapak kula ieu pikeun ngabuktikeun. Nah bener eta keris sakti atawa lain. Yuk Gomar. Harita Ki Jabud nangtung bari ngareret ka Ki Gomar. Cung we dia. Kula mah haroream. Ngaing matunu hayang molor. Cek Ki Gomar bari jeung muru ka kamarek sare. Ki Jabud para wargi teu nyarita deui. Tapi tuluy manehna manuturkeun bapana Bah Suntama nu kaluar ti imah. Sedengkeun Bah Suntama geus teu sabar hayang ngajajal kana kamampuhan eta keris. Dirina nangtung ngabedega bari mencrong kana hiji batu anu gede. Ret deui kana keris nu masih keneh di sarangkaan nu dicekel ku leungeun katuhu. Ki Jabud nangtung gigireun bapana. Lalaunan Bah Suntama ngangkat keris ka hareupeun dada ieu, ka hareupeun dadana. Tuluy tungtung sarangka keris dicekel ku leungeun kenca. Satuluyna lalaunan keris ditarik tina sarangkana. Karasa ku Bah Suntama basa eta keris ditarik tina sarangkana. Nimbulkeun geteran asa sire, aya sireum nu nanakeun eta keris bener-bener ngandung kakuatan. Burinyai tina eta keris teh buburinyayan matak silo. Ret Bah Suntama kana batu gede nu aya hareupeunana. Ret deui kana keris nu dicekel ku leungeunna. Lalaunan eta keris diturihkeun kana eta batu. Brah, eta batu teh beulah saharita. Akibat kakeunaan kakuatan tina eta batu. Bah Suntama bungah liwat saking lantaran tetela eta keris teh mibanda kasakten. Tapi Bah Suntama tacan sugema
Red deui kana hiji tangkal tuluing haling ngalengkah ngadeukeutan eta tangkal. Sarta langsung nusukeun tungtung eta keris. Aneh memang lantaran eta tangkal robah warna jadi hideung. Sarta dauna langsung maruragan sapada harita. Harita ge muguran dauna teh harita kalawan garing lir upama daun anu murah geus aya mingguna. Kalawan katempo eta tangka teh geseng kawas urut kaduru. Cakakak Basuntama harita teh nyakakak seuri tapi tacan kene sugemaku eta bukti. Red Basuntama kana keris. Tuluy diacungkeun luhureun sirahna tuluy cumarita. Nu ngagegeh ieu keris. Coba kaula minta supaya datangkeun hawa panas. Ceuk Basuntama. Delia heab-heab kaluar hawa panas. Anu kaluar tina tungtung eta keris. Heab-heab eta hawa panas ngarerab tatangkala nu aya hareupeun Basuntama. Anu teu kungsi lilales eta hawa panas teh eureun. Cakakak Basuntama ge seuri meninya kakak bakating ku bunga. Lantaran nyata eta keris teh mibanda kasakten anu bisa diandelkeun. Turta dirina ngarasa yakin sayakin-yakin yen pamaksudanana bisa tinekanan. Geus bisa kacipta yen moal lila deui pakuon karang kamulyan aya dina kakawasaan dirina. Atuh puguh pikeun Basuntama mah keur dina kaayaan bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso. Barang ningali atuh cenah kahebatan eta keris pusaka. Harita ge para mitra sadaya pikeunna Ki Basuntama ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Harita ge cakakak seuri bari nangtang ki diparangin. Diparangin geradagoan kaula deui. Anika geus tangtu binasa ku tangan kaula. Pakuon karang kamulyan geus tangtu jadi milik kaula deui. Anika ulah tenang-tenang hirup. Sabab umur Anika ukur tinggal sababaraha poe deui. Tiheula kaula ngaku kana dijayaan diri Anika. Tapi si Suntama ayeuna lain si Suntama baheula nu bisa ditalukeun kitu wae ku Anika. Kiwari sabalikna kaula nu bakal nalukeun Anika. Turta bakal nu ngejangga Anika diparangin. Cek Basuntama bari seuri nyakakak. Susumar ka mamakubu Arya diparangin. Kitu teh bangun anu yakin kacida yen sagala kahayangna bisa laksana. Kulantaran dirina geus mibanda keris empu barada anu meunang ngarebut tina tangan Ki Bandara. Red Ki Jabud nu nangtung teu jauh ti dirina cumarita. Kumaha Jabud? Ngeunaan ieu keris ceuk maneh? Pokna bari ngareret ka Ki Jabud para mitra. Harita teh Basuntama nanyakeun. Atuh Ki Jabud langsung ngajawab. Hebat ama. Hebring ama. Hebat. Tetela eta keris teh lain keris samarangan ama. Tetela eta keris teh keris jimat ama. Keris sakti, keris jimat, keris sakti ama. Urang kana tangtu bisa malas dendam kasih Arya diparangin ama. Urta ama bakal bisa jadi kuwu di karang kamulyan. Ama bakal jadi kuwu. Atuh kuring bakal jadi anak kuwu. Wah, masing ingat. Tetep we. Sok sanajan kuring anak kuwu. Ngaran kuring Ki Jabud jago timungka poleng nu taya tanding. Cek Ki Jabud sarua suka bunga. Bener atuh. Bener pisan Jabud. Ama bakal bisa males pati kasih Arya diparangin. Sakaligus ngarebut kakawasaan tina tangan. Rangin,
lalakon anika tereh tamat. Tinggal lalakon kula nu bakal ceneng jadi kuwu deui. Harita dua jalma anak jeung bapa suka bunga kulantaran geus ngabogaan kayakinan yen maranehanana bakal bisa mateni mama kubu Arya Diparangi nu dianggap musuh utama ku dirina. Anu memang Basuntama apal pisan yen eta Kris emang rupa pakarang ciciptaan saurang jalma. Nu mangrupa saurang jalma kapercayaan Raden Arya Kamuning anu ngaran Empu Barada. Anu beh dieunakeun eta Kris mangrupa cangkingan Ki Murda Sungkawa. Ki Murda Sungka nyatana akina bandara anu samemeh kacekel ku bandara eta Kris dipi banda ku Eyang Mingkara anu hasil direbut tina tangan Ki Murda Sungka waktu Ki Murda Sungka eleh jajaten waktu patutunggalan jeung Eyang Mingkara dina waktu keur ngajawara keneh. Ye zaman cerita Arya Kamuning. Nah Arya Kamuning anu kantos mingpin kuningan atana pisah ieu para mitra tanapi Arya Kamuning nu mana ieu mangga urang teraskeun. Sedengkeun ari nu jadi ancaman pihak Basuntama nyatana nu aya di dayeuh Pakuwon Karang Kamulyan. Harita ge kulawarga mama kuwu keur suka bunga lantaran harita teh Santana jeung Santini geus marulang deui kalawan salamet. Ari Nirmala atawa ibu kuwu teu sirikna nubruk ka Santana jeung Santini ku awahing bunga nu taya papadana. Rehna dua anakna bisa riung mungpulung deui bari dina kaayaan teu kurang naon-naon. Kituna teh bari ceurik kelantaran kahariwangna ku ayana nu jadi pamikiran pikeun dirina para mitra sadaya. Nyaeta eueuh deui para wargi nyatana Santana jeung Santini geus aya di hareupeun dirina kalawanna teu kurang itu kurang ieu. Anaki ibu teh sirikna beurang peuting mikiran hidup duaan. Teu sirikna teu geunah dahar teu geunah sare lantaran hidup duaan sakitu bulan miang meuni taya beja taya carita. Nah aya di manana teu kabejakeun hidup teh nu matak pikeun ibu mah gering nangtung ngalang layung teh lain bobodohan. Bulan-bulan ibu mikiran wae hidup ari ayeuna hidup daratang duaan bari dina kaayaan teu kurang ku naon-naon ibu teh ngarasa bunga. Cek ibu kubu bari ngarangkul ka Santini. Kangge abdi ge sami ibu. Abdi ge teu kinten sonona sareng kangen ka ibu sareng ka ama. Cek Santini. Ama jeung ibu di dieu teh meh-mehan putus asa lantaran hidup duaan taya beja taya carita. Ibu jeung ama teh kacida pisan ngarasa hariwangna kana nasib hidup duaan. Nya da geuning hidup duaan mabet kawas nu teu ngarasakeun kana kahayaan ate ama jeung ibu meni ngampleng kitu geuningan. Mama kuwu ge sarua negerakeun kasono kadua putrana. Ngaso heula para mitra anu mulya ngaso. Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauningan. Sakedapan mah mama jeung ibu kuwu namplokeun kasono kadua anakna. Nyatana Santana jeung Santini nu memang salila ieu jadi bahan pamikiran manehanana. Ugo dasah anu teu ngarasa hariwang jeung melang dina mangsa anakna init-initan bari jeung teu mere beja naha aya di manana. Sanggeus ngarasa cukup namplokeun kasono sarerea dariuk kalawan bangun teu sabar nateran. Pok ibu kuwu tumanya deui. Cing anaking ibu teh ngarasa penasaran. Kumaha pengalaman hidup duaan salila aya di pangumaraan teh? Ibu hayang nyaho? Cek ibu kubu bangun teu sabar hayang geura nyaho. Kana lalakon nu jadi anak. Ke heula ibuna. Ulah waka diajak nyarita tangtuna ge anak urang teh cara pekene.
Angguran masa diakeun heula dahareun meureun geus lalapareun barudak teh. Da lumampah sakitu jauhna tangtuna oge. Sadiakeun heula dahareun. Ketang da ama ge geus lapar ieu teh. Urang sakalian we dalahar bareng jeung ama. Da ama ge geus lapar ieu teh. Cek mamaku deui ngareret ka ibuku. Aya nya poho puguh ibu teh. Bakating kusono ibu teh puguh oge. Kana urang bari dalahar ngobrolna nya. Cek ibuku. Kituna bari tuluy ngaleos ka pawon. Dituturkeun ku Santini nu taya kacape ngadonpak pikpak. Nyadiakeun dahareun mantuan indungna. Waktosna seep. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui, wilujeng kantun bae, mangga permios.